Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahnu ari ieu eta gadean. Lirajulin eta tetep milik hiji lalaki qit'atu ardin ari saeutik tina taneuh mazru'atun anu dipelakan ditanduran ka sawah, misalna sawah masalan umpamana. Walakinahu tatapina ieu si rajul eta ieu taja mika butuh si rajul teh ila nuqudin kana pirang-pirang duit bimikdari Rp200 ku saukuran Rp200. Fazahabatul indi tu ieu si rajul ila ahadil agniya'i ka salah saurang ti anu baleunghar sohibin nuqudi anu ngabogaan pirang-pirang duit al-kasirati anu loba. Toliban barina anu nyuprih minhu ti si ahadil agniya ad-daina kana hutang. Bil mikdari kalawan ukuran allazi anu ihtaja anu mika butuh si rajul ilaihi kana lazi. Wa ja'ala jeung ngajadikeun we si rajul ardahu kana taneuna ieu si rajul wasiqotan kana kapercayaan. Ala zalika daini kana eta hutang jadi borah. Bimana annahu kalawan makna maksudna sanyana ieu si rajul eta dalam yastati di mana-mana teu kaduga si rajul sadada dainihi kana nutup hutangna eta si rajul bayar hutangna maksudna mah ya juzu tah meunang li sohibin nuqudi pikeun anu ngabogaan pirang-pirang duit nu nginjemkeun tea bai'uha ari ngajualna nya itu ardin. Parajulu maka ari lalaki yusama eta dingaranan ieu si rajul rohinan kana rohin hartina anu ngagadekeun. Wa sohibun nuqudi jeung dingaranan anu ngabogaan pirang-pirang duit murtahinan kana murtahin anu narima gadean. Wal ardu jeung dingaranan taneuh marhunatan kana marhun anu digadekeun. Wa dainu jeung dingaranan hutang marhunan bih kana marhun bih anu digadeanana. Wadalika jeung wazalikal amalu jeung dingaranan eta pagawean rohnan kana rohnu gadayan. Parohnu maka ari rohnu ngaran rohnu teh gade teh eta huwa ari tu rohnu ja'lu malin eta ngajadikeun harta kal ardi saperti taneuh wal buyuti jeung pirang-pirang imah wasiqotan kana kapercayaan ala dainin kana hutang. Warkanuha jeung ari pirang-pirang rukunna itu rohnu eta khamsatun aya 5. Kahiji jeung kaduana tegasna mah rohinun anu ngagadekeun wa murtahinun jeung anu narima gadean. Masyurito jeung disyaratkeun pihima dina rohin jeung murtahin naon ahliyatut tasarrufi ahli tasarruf wa adamul ikrahi jeung teu kapaksa. Katiluna marhunun wasyurit anu digadekeun wasyurito jeung disyaratkeun pihi di marhun naon kaunuhu kabuktian ieu marhun eta ainan barang benda yasihu anu sah naon bai'uha ngajualna ieu ain. Kaopat marhun bih anu digadekeun anu digadean naon bih. Wasyurito jeung disyaratkeun pi dina marhun bih naon kaunu kabuktian ieu marhun bih teh eta dainan berupa hutang makluman nu dikanyahokeun. Kalimana sigotun segat al ijabu tegasna mah ijab minar rohin ti jaman nu ngagadekeun wal qabulu jeung qabul minal murtahini ti anu narima gadean. Qala ngadawuh sabadu ulama sebagian ulama yasi usah ieu rohnu bitarodi kalawan
silih ridoan pakot barina wungkul. Walaya juju jeung teu meunang lirrohini pikeun rohin anu ngagadekeun naon aya tasarrufa. Yen nasorupkeun ieu si rohin pirrohni dina gadaian kalbai seperti dijual, wahibati jeung dihibahkeun, waguerihi mah jeung lianti bae jeung hibah. Waya juju jeung meunang lahu pikeun rohin naon ayan tapi ayat ngalap manfaat ieu rohin bil marhuni kana anu digadekeun pima dina perkara la dororo anu teu aya madorotna eta tetep pihi dina emma alal murtahini kajama anu narima gadaian. Kaziraatil ardi seperti dipelakanana taneuh almarhunati nu digadekeun warukubil hisoni jeung ditumpakanana kuda almarhuni nu digadekeun. Fa ini tafaqo tu lamun narima akur lamun ittifaq nya sepakat maksudna. Itu nu dua tegasna marohin jeung murtahin ala ayyakuna kana yen kabuktian naon al intifa'u ngalap manfaat bil marhuni kana marhun barang nu digadekeun lil murtahini eta tetep pikeun murtahin anu narima gadaian kama seperti perkara jarot anu berjalan bi kana emma naon al adat tu kabiasaan di Indonesia bahwa tah ari itu al intifa bil marhun lil murtahin eta jaizun anu meunang ala qauli ba'dil ulama netepan kana kaul sebagian ulama. Wal adatu jeung ari kabiasaan eta anal marhuna sanyana barang nu digadekeun tapi ya dirohin eta dina kakawasaan rohin anu ngagadekeun. Walakin idza tafaqo tatapina di mana-mana ittifaq sepakat itu rohin jeung murtahin ala iyakuna kana yen kabuktian itu si marhun teh itu marhun teh piadil murtahin eta dina kakawasaan murtahin anu narima gadean au inda rajulin akhor atau disandingeun lalaki nu sejen bahwa tah ari itu ittafaqo ala ayyakuna piadil murtahin jaizun eta anu meunang. Warrohnu jeung ari rohnu eta amanatun amanah kapercayaan piadil murtahin di leungeun murtahin anu narima gadaian. Bimana anahu kalawan manasanyana kalakuan jeung tingkah eta idza talipa di mana-mana rusak marhun nya nu digadekeun teh biduni taksirin kalawan teu lalawora minhu ti si jalma atanapi ti siro si murtahin lam yaskut tah henteu lagrag minadaini tina hutang naon syai'un hiji perkara. Warohnu jeung ari rohnu gadaian teh eta jaizun hukumna meunang li anan nabiya karna sanyana Nabi sallallahu alaihi wasallam rohana eta kantos kitu nya ngagadekeun Kanjing Nabi diraahu kana baju kere baju paranti perangna Kanjing Nabi inda Yahudiin disandingeun bangsa Yahudi ala salasina so'an kana 30 so' min syairin tina syair li ahli pikeun keluarga Kangjeng Nabi.